setara runuh nyeta jahe tuh dah jahe teh kuring nyeta jahe teh jago hees alah kadang tumor atuh dah tukang molor cikeneh bieu ke jumahan hotib kuring mah sare alah tekaop aya ngomong gitu jadi sok asa dipepene ayeuna ieu tunggu manuk ge ieu tapi dah manuk lagi ieu mah lain tunggu manuknya tunggu pare namanya manuk ditungguan meureunna manuk ditungguan mah atuh meureun parena beh aku manuk itu manuk tapi tingali itu manuk dah itu karena pare karena tanggal sampah tuh itu manuk kiber karena tanggal itu keri manuk ayo nama dah balalager kikian wan pare ngarah tuku manuk teda lain teu panas lain teu tunuh teu capengan rodais petani mah kieu beureunan aktivitasna jadi kudu daek nanaon oge paribasa Sunda nama pan lamun teu ngarah moal ngari mun teu ngakal moal ngakeul malahan mah pannya cek cekolot baheula mah urang teh kudu siga manuk malahan cek keterangan Kangjeng Nabi sami jadi kudu siga manuk mah ibarat tina sayangna ninggalkeun anakna pas balik teh manehna seubeuh atuh dina pamatukna ge mawa bekal keur anakna jadi manusia kudu ulah cicing malahan pannya aya ungkapan deui dina basa Sunda teh jalma hirup manuk hirup ku jangjangna jalma hirup ku akalna tah ieu mulyana manusia teh kudu leuwih giat leuwih rancingeus leuwih tanginas bet sasatuan wae ge arah raktif aduh tah ieu teh tapakuraneun naon nu aya di ieu alam pare teu pati-pati pare diciptakeun panai pare teh fungsina teh keur tuangeun manusia anu mana memang prosesna mah teu instan sanajan memang beas bisa dibeli di warung ayeuna boga duit mah gitu meuli beas di warung tapi sabenerna mun ditapakuran prosesna jelema hayang bisa dahar teh ieu teh timimiti memeres lahan hayang jadi sawah dipacul dibersihkeun jukutna diangler dicaplak ditanceban ditanuran tuluy dicebor jukutna dipiceun aya istilah pan ngaramet tuluy geus gede siga kieu ya diemes dicebor geus kieu ditungguan artina teh proses kita geus koneng diala diarit digebug ditapi dipisahkeun mana nu bener mana nu hapa tuluy dipoe geus jadi marus teh dipoe geus dipoe teh pan teu ujug-ujug diemam teu ujug-ujug di dahar tapi didesel heula dilaan yeuna serahna cangkangna geus kitu pan teu langsung didahar tapi kudu diisikan heula dipiceun serahna jeung nanaonna geus kitu disangukeun diakeul geus diakeul ieu kana piringkeun geus kana piring di takara dihuapkeun nah eta jadi mun aya kahayang aya hiji cita-cita mimpi teh teu bisa ujug-ujug tapi kudu di ikhtiaran kudu aya usik aya malik aya gerak aya lengkah aya usaha
Nusa tuluy na ieu pare mere pelajaran, ada ungkapan padi itu semakin meninggi semakin menunduk, semakin berisi nya punten, semakin berisi semakin menunduk. Hartina teh jelema lamun gugur ka pare, lamun jelema beuki loba ilmu, loba pangabisa, luhung ku ilmu, jembar ku panalar, sugi ku pangarti teh lain kudu jadi adigung-adiguna gede hulu pedah loba ilmu, loba pangabisa, asa pinter sorangan, asa aing pinter, asa aing nyaho. Tapi kudu siga pare semakin berisi begitu unggul tawadu rendah hati. Terus itu di sawah ieu teh aya cai di lebak tuh di walungan. Cai ge sumber kahirupan. Komo aya rek siga usum halodo. Cai teh aduh penting pisan. Cai mah pokona mah lah sanajan kumaha ge eueuh cai mah ripuh. Aya cai mah pan urang bisa minum, bisa bersih awak, bisa nyeusuhan. Tah nyebor ieu pare, nyebor kebon. Omeh, pokona mun cai ripuh. Tak kitu. Mudah-mudahan kehidupan bakal datang bisa leuwih hade. Ngan syaratna meureun saku jelema kudu yakin kana naon anu jadi harapan udagan cita-cita. Oge dibarengan ku ikhtiar jeung ngadoa. Pokona mah saya hei